bener we cek manggali eta awewe anu memang salah sahiji warga eta kampung teh datang nyamperkeun kalabah tempatna manggali jeung si Dugul. Sanggeus deukeut eta awewe teh terus nyarita sorana ngirung basana teu kaharti. Eng ngahana engkeung nelelel ngana pinggila wol telelel. Manggali jeung si Dugul silih reret lantaran memang teu ngarti kana caritanana eta awewe setengah siluman. Manggali nu leuwih tila nyarita. Ahai, ari kamu teh ngomong apa sih? Sambil ulah telel. Begitu lagi ngomongnya tidak keharti, menjadikan sama sekali tidak keharti sama saya mah ini teh. Masa kamu tidak bisa ngomong yang benar dan keharti sama saya? Jadi kalau tidak keharti bagaimana saya bisa kumaha jawab kalau bahasanya cuma telelel. Saya mah nggak mengerti nyai. Eta awewe setengah siluman teh nyarita deui. Nang belakang telelel. Ya model mujul bodok ni dolok elelel. Alah, ahai, nyai mah menjadikan pada cara mengomong yang tidak paruguh atuh yang kahas atuh nyai supaya saya bisa menjawabnya. Saya tidak mengertos sama apa yang diomongin samanya itu. Omongan menjadikan bingung kepada sayanya nyai. Mau membalas mau ngomong apa? Dan nyai ngomongnya cuma begini liar. Bingung juga karena sama-sama tidak mengertos apa yang saya omongin kan. Bukan begitu nyai. Dina kayaan keur kitu. Datang lalaki nu pangawakanana ngeusi barang geus deukeut harita ngabagikeun paneuteupeuna. Bari terus nyarita sorana ngirung tapi caritana kaharti. Mana nih nuaan unu nyaho iwadi aing anu mihnya nyalina nyengaldi mahnya manusia. Ngaran aing si Balakatuk Balakatuk anu mimpin dia kampung Karoban. Balikna maraneh duaan saha ngaran di mana ngasal? Yang naon maksud tujuan pangdadatang ka di kampung Karoban anu tara kasabaku jalma. Haso gaya ganjang jawab anu tadi tanyakeun ku aing. My name is Gali Surali, you know. Ayam ini jawara idaman yang disukai kaum wanita. Dan ini dulu aku namanya Dugul Samsudin. Jadi maksud dan tujuan menjuju ke sini teh ya. Saya berdua cuma hayang menulungan Jakawanara yang sudah dibawa sama Tronggono muridnya Nyai Putri Karoban. Tinjaan yang dilakukan sama Tronggono yang membawa menggubuk Jakawanara secara paksa itu bisa dibilang apa? Bisa bilang satu tindakan kejahatan. Jadi untuk itu kami berdua akan menyingharepan, ya, berusaha apapun yang akan karanapan sehubungan dengan menulungan Jakawanara. Pokoknya kami siap menghadapinya. Tahil begitu, saudaraku Balakatuk Balakatungtung. Semoga omongan saya ini bisa dimartos. You know, si Dugul anu tita tadi cicing milu nyarita. Jalalah bagi jala. Hampura ya uing deh. Duh, Banggali sora jadi ngegelian kieu. Gak apa-apa. Tapi kadang sok sono make sora baheula. Ya, kalau kali-kali mah gak apa-apa lah. Ya sora ni asa teh saimbang jeung awak.
loba awak leutik soal badak teu naon sok bek hati Kena naon? itu teh sok geus bisa badak gue ya boleh lah Wing Derek nanyakeun eta oge lamun bala katuk-tak bala ketuk itu teu kaberatan gitu. Jadi bala kutak bala ketuk wing teh lain rek yang serikeun. Tapi sakanya wing ieu mah bala kutak teh wargi cumi-cumi anu sok dipasak dijadikan dengan sangu. Tapi keringan dia mah bala ketuk-tak dipake ngaran. Ari deui si nyai teh saha ngaran bala ketuk-tak bala ketuk-tak bala ketuk ngareret ka awewe anu tadi nyarita ka manggali teh jeung ka Sidugul. Geus kitu bala kutak bala ketuk ngareret ka Sidugul bari terus nyarita. Jadi kieu. Nah, nya. Alah. Iya. Suruh gue. Ngaran kuring ya. Memang balang kutak. Memang kuring masih sadulu jeung cumi-cumi. Tapi kuring ti kula warga bala ketuk. Nu dipihormat ku bala kutak. Bala kutak sajena gitu. Dah jalus ya awewe teh pamajikan aing Dugul. Bisi maneh hayang nyaho ngaranna teh Tung Tung Teng. Sarwa sabangsa jeung aing. Jadi mun aing keur bareng jeung pamajikan disebutna teh bala kutak, bala ketuk, Tung Tung Teng. Naon malaleh ngalah ka sula sirik itu gali siga anu teu percaya. Jeung mineng ngareretan ka mabajikan aing sia. Siga anu geus nyaho ieu pamajikan aing teh nu panggedisna di bangsa aing mah. Jeung di kampung Karoban. Jadi ini teh Nyai Tung Tung Teng pamajikan bala kutak bala ketuk teh. Ternyata di sini teh merupakan yang paling cantiknya. Aduh, sudah beginilah keadaannya. Bagaimana kumahanya awewe yang paling goreng patutna. Alah, tapi ya sudahlah, namanya juga saya lama beda-beda kan. Lagi pula itu tidak penting dan jadi masalah. Penting nama begini saudara bala ketuk, kalau bisa gitunya, tolong tepungkan jeung panggilkeun aku berdua ini ke Trenggono ya, dengan Trenggono yang sudah menggubuk dulur aku yaitu Jakawanala teh. Karena naon yang sudah dilakukan ku Trenggono itu merupakan tindakan kejahatan yang harus dilawan sama aku. Ya jadi sekarang mah tidak usah kaleken dan juga nggak usah banyak omong ya, maka jangan nyelu segala rupa lah. Pokoknya mah tolong dengan segera bawa aku berdua ini untuk menepungan si Trenggono. Gitu tah bala ketuk kan bela kerudud-udud mah aya tenang gitunya. Sok hayang udud naon ya. Pambalikeun ku dieu asal duit heula. Bala kutak bala ketuk nitah init ka nu jadi pamajikanana nyaeta Tung Tung Teng. Langsung ini tinggal ke tempat-tempatan. Sedengkeun bala kutak bala ketuk mundur 2 lengkah baitus nyarita deui. Mane montong asa gagah galih nulari. Anu ngaran Trenggono jeung Nyai Putih Karoban teh dulungan aing goblok.
dengekeun ku jajawil maneh duaan. Sakabeh warga kampung Karoban nu dipimpin ku aing anu jumlahna aya 50 urang ngabehalana pada manut bela doleh satya ka Nyai Putri Karoban. Jadi maneh duaan teu bisa gampang kitu bae pangih jeung Raden Trenggono murid tunggalna Nyai Putri Karoban. Kumaha ka hati ku maneh duaan? Manggali ngaret ka Sidugul nu diret ngarti saterusna Sidugul neuteup ka balakutak balaketuk baritus nyarita. Yalala wagi yala wing macan ngarti ye balakutak balaketuk. Lawan sababna make teu bisa gampang kitu bae panggih jeung Raden Trenggono. Padahal wing duaan teh dulurna jakawanana sanes. Jadi pokona mah gancang panggihkeun wing duaan jeung Trenggono. Kitu dah balakutak balaketuk. Balakutak balaketuk langsung kasinggung ngadenge caitan ti Sidugul teh. Harita beungeut langsung jadi beureum baritus nyarita. Urang ajar sia ini. Namun gak pisan kasopanan puasat. Maneh duaan sarua jeung maksya-sya. Sata marentah gaing. Maneh duaan kudu ngarti deuleu. Lamun keukeuh hayang wae panggih jeung Raden Trenggono kudu talung heula jeung aing. Urang ajar. Lamun aing geus dilumuhkeun kakarek maneh duaan bisa dipanggihkeun jeung Raden Trenggono. Kumaha kati gali Sudari oge maneh Dugul Saprudin. Manggali nyerenge seuli baritus nyarita. Hai. Alah, aku menjadikan mengertos balakutak balaketuk. Jadi menurut kamu mah sudah menjadikan kacenakan bahwa syarat agar supaya dapat menepungan panggihan dengan Trenggono teh harus dengan cara gelut tarung gitu. Harus sparring dulu begitu. Serta harus kudu mengelehkan dulu gitu. Memangnya itu syarat katang tuan teh menjadikan sudah tidak bisa dirubah deui. Balakutak balaketuk, balakutak balaketuk. Sikap jeung caritanana jadi lebih tegas. Anu geus diputuskeun ku aing goblok. Moal bisa dirubah ayeuna. Kali tinggal rek kumaha maraneh duaan we. Rek maju saurang atawa babarengan usi balakutak balaketuk bakal dising harupat. Sabab keur aing wani tarung tepikeun kapaehan demi bela satya kanu jadi dunungan. Hasok gedatang tukeun ku maneh duaan saha rek leuwih jeula rek kalawanan aing. Bisi maraneh hayang ngahuruf ge keur aing mah teu masalah. Alah, ieu balaketak balentuk. Kudu parpasi pisan wajang duga nah teu kuat teu nya. Aya we sesekelan deui mah. Tenang santai saja kawan, ya my friend. Bari lagi siapa yang maju bertarung mengayunan kahayang kamu. Ih, GR kamu mah. Urusan yang kayak begitu mah itu urusan dulur aku, Dugul Surugul yang akan memberi kepastian. Jadi sebelum gelut bertarung, aku akan pastikan dulu apakah benar Jakawana sekarang ada di tempat cicingnya Nyai Putri Karoban yang disebutkan oleh kamu tadi, kawan. Hah? Hai. Jadi begitu ya kawan, jangan sampai menjadikan kita teh merebutkan paisan kosong.
Jadi sekarang mah aku meminta kepada kamu untuk dengan segera menjelaskan apakah benar jaka Wanara teh ada di gogobrognya Nyai Putih Karoban atau tidak. Coba dijawab dong. Bener. Oh gitu. Bener. Aing neuleuh langsung ku panon aing sorangan. Si Jaka Wanara dina jelema nu sawanara geus aya di tempat padumukanna Nyai Putih Karoban. Ku aing eta pananya maneh geus dijawab gali. Tadi si Gali geus ngomong nu rek bakal mereka putusan saha-sahana rek talumah cenah Mang Dugul Surugul. Kemaya gua ya. Yala lawag, yala. Wingarti kana caitaan didinya balakutak balaketuk. Jadi hari ngeunaan saha nu bakal maju tarung mah tang tunage uing ieu nu bakal tarung ngayonan kahayang didinya mah balaketuk balakutak. Geunaan eleh jeung weunang mah kali kumaha engke sanes. Jadi urang buktikeun we kemampuan diri masing-masing. Kitu tah balakutak. Ahai, sekarang sudah menjadikan adanya kepastian ini ya, bahwa yang akan mengayunan kahayang kamu itu untuk gelut atau tarung adalah dulur aku, Dugul Surugul. Tapi harus kudu inget dong sama kamu balakutak, janganlah kamu menjadikan ingkar janji setelah kamu dirubuhkan, ternyata kamu tidak daik menepungkan aku berdua dengan Tengkono. Nah, si yang orang bodol itu tuh, si Adhadol. Jadi aku sekarang mah, ya kamu harus berdaya dulu sama aku, balakutak ya. Balakutak, balaketuk. Langsung hari tengah jawab, sekaligus ngajak tarung di tempat anu lega. Kesalahan si gana mah diajakan main ngobrol. Aing malek ingkar janji. Mun bikin gak bisa dirubuhkeun ku si Dugul. Waing basi ditepungkeun jeung Raden Trenggono. Tapi mun aing anu unggul, mangka maneh nuaan kudu ngabdikeun diri ka Nyai Putih Karoban. Lamun maneh duaan ngabangkang kana caitaan jeung parentahna Nyai Putih Karoban, mangka ku kakuatan ilmuna maraneh duaan teh bakal dikutuk jadi batu. Tapi sigana mah ningali potongan bebenguk, kaya maneh duaan dikutuk jadi batu mah alus deui euy. Pantes maraneh duaan dikutuk jadi tumila atawa jubleg. Sabalikna lamun aing ingkar janji, baik bawa pamajikan aing tung teng keur maraneh duaan. Ayo dinu lega sia tarungna Dugul Surugul. Jorelat. Sulung. Balakutak muru ka tempat anu lega. Dugul Surugul nuturkeun jerim lawan, "Celat, sulung." Celegedeg. Dua jerim pada mancukeun tangtunganana. Srog. Balakutak leuwih teu heula ngawangun pasangan bari neuteup seukeut ka si Dugul terus nyalita. Asok sia Dalung. Dalung jeung aing Dugul Surugul. Katokeun sakabeh ilmu jampe pamake aji pangarti nu dipiboga ku maneh. Muktikeun kamampuan maneh sangkan mampu ngarumuhkeun aing si Balakutak balaketuk. Hadu mimpin manusia setengah siluman warga kampung Karoban. Asok kada maju narajang Dugul Surugul. Lain ngasaukur ngagelang-gelang sirah maneh teh heuh. Harga di saeutik anu dilawan atuh. Rek tarung teh sia koprok. Dada bang sia dayana.
tenang we atuh santai balakudak teu kudu lulusuhan tarungna keun we da kangaranan tarung bagus biasa nu jelas mah uing mah mami heulaan majuna rajang sanes sabab anu nangtang tarung teh apa didinya sanes aduh magali kumajang lugul asa deungeula salat teh di kawas kolot ya cuma telangkung lah pada salat kaya lagu lugul kumaha tapi dah ngenah kayak gitu besiga kolot ya makanya nggak apa-apa lah ari ngenah nama salat kuas baheula nya cuma telangkung lah ya gitu Jangan lu mah ada gelut bagi ngeri sekali lupa. Terserah lah mau pakai surah apa silakan. Gitu. Udah mau ambilan mayuna rajang dah. Sabab unang tang talung teh apa didinya Janis. Jadi balakutak anu majuna rajang. Apanya gitu dina ye gelut mah. Tak kesanohnya lu jual gua beli. Ya kita laun aing anu bakal maju darajang ya kurang ajar aing bakal dibuktikan kemampuan ilmu silat alas garoban anu bakal mampu ngarubuhkeun untuk lawan urang mimitian lugur urang mimitian gelutna euy ada hebat yang aing surelat balakutak majuna rajang sok sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan angin sameran panarajangna cukup kuat nebak kana badan lawan sedangkan si Dugul harita katingali teu nyingkahan panarajang nu jai lawan tapi dibendung ku sapasang leungeunna antukna bantrokna dua kekuatan talaga lapisan anu ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung sok hiup tegas dari deug balakutak harita katingali ngadalig deuk kadorong mundur ka tukang sedengkeun si Dugul rada ngajari jeung ka tukang meh dina waktu anu bareng duanana pada marancuhkeun di tangtunganana balakutak kageteun oge sabab balukar tina bantrokan kakuatan talaga lapisan manehna kadorong mundur ka tukang sedengkeun si Dugul ge rada kageteun sabab manehna ge ngajarig jeung ka tukang padahal kayaan dirina dibarengan ku kakuatan meh tuah kasakten kalung wasi kuning srog balakutak kawangun di pasangan musyrikeun panentutna ka si Dugul baritus carita Dugul ngakuatan jalaga lapisan maneh cukup hebat euy tapi aing muarek karasa sentar deuleu kalah ka kumaha oge aing anu bakal unggul jadi ayeuna rasakeun ni panajang aing surelat culung balakutak maju dina rajang kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun tapi si Dugul ge teu kapalingan gerak harita lain ngan saukur ngabandung panarajang nuju lawan wungkul tapi si Dugul ngalakukeun panarajang balasan sok degas gese waktu sababaraha detik cisan geus ngabandung panarajang lawan harita si Dugul ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan sak sukebrot deh aduh dalaing kenging dalaing gabelangan anjing aduh balakutak ngagerunahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur sababalengkah ka tukang tapi balakutak gancang ngajaga kasaimbangan badanna terus gancang mancuh ke di tangtunganana
Sidugul marhatikeun nuju lawan halita terus nyarita sorana sakapeung sok robah dina sora aslina. Dada mang sadayana ampun balakutak wing geus mereka nyeri apa ndak irahan memang gitu alita rumah jenis. Tapi balakutak pasti hayang ngabalas kayaknya tapi tong ayeuna